Tuh alah nangke heula kelanya. Aduh, ieu mah kasus kacamata mahal jamading menang nganyuk. Can lunas pisan 2 bulan deui aslina wani diriungkeun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring anu sehat, alhamdulillahnya ganteng oge lumayan. Nah, Dek Mulyan, kumaha saderek sadayana dulur-dulur anu di lembur baya anu di kota dararamang nepangkeun simkuringnya. Tah ayeuna keur niis teh di lembur batur. Lembur sorangan mulai anu kieu, imah cantang tu kieu. Tuh, ngeunaheun tadina hayang ngagoler heula cuman hayang ngeplog heula nya, hayang gacor. Tah ngahaneutan intina mah. Tuh, coba di mana? Gerak jalan cerita nama mungkin pas jelema mereka mah. Tuh. Ya. Tah, dari dia pokoknya mah teu jauh ti Citarum di dia mah, teu jauh ti Cai karena di dia mah mun eueuh cai teh kurang baseuh gitu. Jadi kurang ngeunaheun, kurang seger. Tuh, geus mandi tadi ge da. Manya ayeuna kudu mandi deui hoream teuing kudu jebur ka dinya mah. Tuh, tur. Di taman carita nama keur ngadagoan ieu kapal laut tapi da ieu mah lain di laut danau lain da emang Citarum ieu mah. Dia aya sampan ka dieu lewat nu ngalintar. Tadina marek milu cuman asa palalaur. Tak gitu kayak orang-orang kebelah ditunya ayo nom gerak yuk. A few moments later. Tah geus nepi ayeuna kebelah dieu tuh adem belah dieu mah tuh dihandap ngeunaheun dihandap mah da ai kuring mah resepna dihandap aslina tuh itu sebenarnya mah rek ulin ka imah babaturan tuh lemburna ge geus deukeut tah tuh alah nangke heula kelanya. Aduh, ieu mah kasus kacamata mahal jamading menang nganyuk. Can lunas pisan 2 bulan deui aslina wani diriungkeun. Coplok garansi ting henteu kayak orang tempuh lah bukuna. Aduh. Aing mah ieu mah kacamata halus mangkaning heukeun bae lah tuna heula nya tong maka mikirin kacamata. Tadi urang lanjutkeun tadi teh keur ulin, arek ulin maksudnya keur ulin ka imah babaturan tuh lemburna ge. Cuman tadi teh baturan teh sigana digunakan teh hudang-hudang oge can hudang sigana rada neblek sih eta mah. Nah, rada jauh ya teh ulin teh. Mantakan tadi teh tadi we heula nyimpang heula ka gigireun lemburna tah. Di aya Citarum di dieu teh ngeunaheun tuh. Dia masuk rada resep nempo cai teh tuh. Nya, bisi cenah ieu teh percaya nya cai asli atau lain. Nah, kuring urang cabaknya, urang siuk ieu caina urang deukeutanya. Tah, temponya ieu caina tuh. Orang turun jalan dia atas saeutik tah orang buktikeunnya. Aduh power pura aya buaya tuh semuanya tuh aslina tuh ngagasrot kieu resep kan ngagasrot dari mah aslina cai tuh nya orang pakai si beungeut coba lemah naon cobakeun bae. Bismillahirrahmanirrahim. Seger aduh panas poe itu namanya. Hayang nginum tapi ieu mah da ciatah paur nyeri beuteung mah bisa balik. Tah kitu aslinya percaya aya nama meureunnya. Teu percaya nyariungkeun deui we nya. Tah kitu sok atuh bisi rek arulin nya samper simkuring tah atuh nya. DM cek tadi kita nomorna tah di handap aya nya. Tadi di YouTube-na ieu di YouTube tadi dia tah kayak orang konten bareng. Jadi di dia teh sorangan wae. Orang balikeun ke belah dieu rada cangkel. Ieu urang nempuh heula nasib kacamata kumaha coba. Tuh, ieu teh sing horeng teh coplok meureunna. Tuh. Coplok lain peupeus tapi ieu punya kenangan terindah jeung si ieu. Kiranya orang cobaan teh dari tadi ge molongos sabeul. Tuh. Tapi keren keun bae nya. Tuh. Gitu tuh.
tetap eksis lah pokoknya mah ulah mikiran kacamata kayak loba beliunnya. Nah gitunya orang kaditu ulang lanjutilah sugan ayeuna mah geus hudang sih itu.